Arut-barut bulan maneh kumaha bisa ngendalikan nafsu apunten Gusti henteu kumaha maneh abdi ku resep-resepna ka Siti Zahra sehingga abdi mabok geus mabok zina geus zina ngabunuh abdi geus cukup jang contoh pikeun anak Adam terus bakal diceritakeun engke ku kiai-kiai ku penerus para nabi bahwa malaikatnya diberi hawa nafsu teh teu kuateun geus di mana manusia bisa ngendalikeun hawa nafsu lah istimewa balik kain salamet berarti nah geus eta mah urusanna geus jelas kuari mah maneh bae daek disiksa di dunia apa engke bae di akhirat terus-terusan disiksana cak Arut jeung Marut di dunia bae Gusti di dunia bae apa engke di akhirat di dunia bae abdi mah pokona salila dunia abdi siksa kumaha Gusti bae urungkeun sana urungkeun sana talian Harut jeung Marut cincang sukuna kaluhurkeun suku kaluhurkeun hulu kahanapkeun geburkeun sana dihandap datang ka kuari disiksana kos kitu menteknya ngarep-ngarep jasa ngarep-ngarep geura kiamat bae Harut-barut aing panas jasa cakeun lah ieu asal ngadege benyana sora azan Allahu akbar cak Harut-marut angel keneh ieu aya keneh nu azan cak kana lamun ka ngadenge kieu mah nyana haleluya ha tere kiamat ye cak kana ieu tah eta nyana asal ngadenge suara azan sedih lain sedih naon angel keneh berarti ka kiamat Harut wa Marut dua malaikat nupang hebat-hebatna ketika Gusti Allah ngajadikeun Kangjeng Nabi Adam begitu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ke alam dunia eta malaikat protes kabeh ka Gusti Allah cak malaikat Gusti ataj'alu fiha mayufsidu wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisulak Gusti ieu deuk ngajadikeun karusakan di alam dunia asana lantaran ieu manusia mah dibere nafsu dibere syahwat asana beunana nu zinah loba nu mabok loba itu keneh nu ngabunuh tah ieu teh deuk nyeun karusakan Gusti cek Gusti Allah kunaon protes ka aing mah pangeran inni a'lamu ma la ta amun ieu atuh kumaha aing bae aing pangeran sia teh nyaho henteu maksudna kumaha atuh mah sia mah teh nyaho malaikat engke di tahun akhir bakal aya urusan-urusan desa bakal aya pemilihan desa engke raribut sia teh nyaho engke bakal aya pilkada siapa tuh nyaho engke aya pilgub engke mah aya pilpres tenang mah sia malaikat sia mah sia bae ibadah ka aing geus bagus lain eta engke nyieun karusakan soteh anu ngahayu-hayu kana nafsuna anu henteu ngahayu kana nafsuna mah justru leuwih bagus tibatan mana engke di sorgana oh kitu tuh Gusti nukos kumaha eta engke anu kiai henteu ka sisi kagigir usum proposalnya nama henteu teu kababawa nya nama ku hawa nafsuna usum ngaharapkeun kredit haram bae teu kababawa ku sia teh situasi yang kondisi ketika engke bakalna aya pemilihan lurah di Sarogok tak kiai mah embung ka sogok nya nama ai ku awi mah ku duit terus bae iya tah aing teh deuk leuleuh kakuatanna datang ka mana tah nu ngaran santri ngaran ustad jeung ngaran kiai aya nu lain ustad memang geus parantina ka neraka ieu cak Gusti Allah beuh leuwih parah tah saha nu kuat engke ketika aya duit-duit haram nya nama anti haram ketika aya partai-partai haram nya nama anti partai haram ketika organisasi haram anti organisasi haram hendak diseleksi ku aing nya dibere nafsu saha nu bisa ngendalikeun nafsu
siamanya malaikat lamun ko sararia kabeh atuh teu rame dunia ngan sarolat baca Quran pandai kieu mah rame anu ditahan aya nu ditembak aya nu bobogohan bae aya anu nangkring bae di ditutu di mana kadang-kadang atuh aya macam-macam deres anu ngorakene mah panung kolot atuh ngabombonceng jahe loba deres tuh lain ustad mah pugu ustad banyak ustad kamari ge kapanggih make kumis palsu tolol tak ustad tuh rame jadi rame dunia make nafsu malaikat mun kami mah golongan kami golongan malaikat sanajan dibere nafsu tetap kuat kami mah cak Allah kadieukeun coba dua malaikat tuh paling hebat diantara anjeun aya saha malaikat Harut jeung Marut nu nya nama paling istimewa sok bere ku aing nafsunya turun ka dunia teh nya kasepan malaikat cedaan pan malaikat luar biasa dibere nafsu Allah nyiptakeun Zahroh tina bentang Zahroh awe nu pokoknya lamun urang neueuh ka Siti Zahroh tama ahsani basarin paling gelis-gelis manusia di dunia saat eta Siti Zahroh eta jelema lamun geus deuleu ka Siti Zahroh deuleu biwirna saminggu teu dahar nangtung bage kuar Masya Allah pohara jasa tambah Siti Zahroh cenah di Cikupa ge aya Siti Zahroh eta mah beupeureup tamah nu resepeun tamah ieu mah Zahroh ieu mah pohara jasa kapanggih jeung malaikat Harut Marut cek malaikat teh mah geulis awewe tuh akhirnya dipenta di sarean ku malaikat willah wallah cek Siti Zahroh mual bisa kaula kudu dizinahan mah kecuali lamun anjeun duaan ngucapkeun kalimah musyrik kakar mun teu percaya ka Allah kula nyerahkeun diri cek malaikat Harut Marut keulanan sakadar sarejengnya anak kudu musyrik mah moal balik Siti Zahroh benang saminggu datang deui bayi ngaris-ngais budak cek malaikat Harut Marut itu Zahroh Masyaallah mawa anak dirayu deui kapan kita bersanding malaikat ge saya nafsuan mah nya ge ngarayu sarua bae waduh pohara jasa yuk kita ke Cikupa geus disadiakeun pos wan burung kunyana nah kasimpulan mah dirayu ku malaikat Harut jeung Marut la wallah cek manehna moal kaula mah demi Allah ke kudu dizinahan mah kecuali bunuh heula ieu budak lamun ieu budak dibunuh kala kula nyerahkeun cek Harut Marut ai Marut jeung ai kudu kula ngabunuh heula make heula ini Siti Zahroh menang saminggu datang deui mawa arak dipenta ku Harut jeung Marut lantaran geulis jasa teu kuat syahwatna naik cek Siti Zahroh lamun nginum heula arak kula siap dizinahan cek Harut jeung Marut lah sapira arak inum bae lah diinum lak kedua mabok geus mabok atuh tampa kitu dinding haling deui dizinahan Siti Zahroh sanggeus teh dizinahan kuduaan cager memeh cager dibunuh eta budak nu dibabawa kunya karak geus cager nyana kaduhung geus kaduhung naon nu kula dilakukeun cek Siti Zahroh eta teh akibat mabok kula dizinahan budak dibunuh laporan malaikat ka Gusti Allah utusan kami nu panghebatna cilaka cak Gusti Allah ai dibere nafsu mah kos kitu tah malaikat ge sarua bae nu mantak manusia lu ku gaing dibere nafsu
kemudiannya bisa mengendalikan nafsuna, bahkan bisa sejajar jeung malaikat. Nafsu mah nafsu baik, ja setiap manusia gen deuleu awe geulis maresepeun, setiap manusia deuleu glamorna dunia maresepeun, tapi nyana bisa mengendalikan nafsu sehingga kada dunia teresep, ka awewe teresep sejajar jeung malaikat. Di akhiratna leuwih mulia batan malaikat ku yang disadiakeun surga. Nah, ieu malaikat dibere nafsu mah kos kitu tah. Nu mantap urang ulah kaget lamun lurah mabok. Atuh harut pamarut ge mabok diana. Teh, lamun lurah judi ulah kaget atuh. Lurah mana ieu kiai? Ulah pokona moal bejahan we pokona kan. Geus sia ge nyaraho ieu pan kapehan. Lurah di lemur masing-masing na kararitu. Henteu cenah lemur kurang mah lah bisa dihitung ku jari 1 2 3 henteu. Tuh, lamun lurahna bae kos kitu aku mau anak buahna. Wah tuh parareing kabeh. Nah, ieu arut marut diusulkeun ka Gusti geus kudu dikubahakeun. Panggil. Arut barut kulan. Maneh kumaha bisa ngendalikeun nafsu? Apunten Gusti henteu. Kumaha maneh? Abdi ku resep-resepna ka Siti Zahra sehingga abdi mabok. Geus mabok? Zina. Geus zina? Ngabunuh abdi. Haha, geus. Cukup jang contoh pikeun anak Adam terus bakal diceritakeun engke ku kiai-kiai, ku penerus para nabi bahwa malaikatnya diberi hawa nafsu teh teu kuateun. Geus di mana manusia bisa ngendalikeun hawa nafsu lah istimewa balik kain salamet berarti. Nah, geus eta mah urusanana geus jelas. Kuari mah maneh bae daek disiksa di dunia, apa engke bae di akhirat terus-terusan disiksana. Cak arut jeung marut di dunia bae Gusti. Di dunia bae apa engke di akhirat? Di dunia bae abdi mah pokona salila dunia abdi siksa. Kumaha Gusti bae? Urungkeun seuneu, urungkeun seuneu. Talian harut jeung marut. Cincang, sukuna kaluhurkeun, suku kaluhurkeun. Hulu kahanapkeun. Geburkeun seuneu dihandap. Datang ka kuari disiksana kos kitu. Menteknya ngarep-ngarep, jasa ngarep-ngarep geura kiamat bae harut barut. Aing panas jasa cakeun lah ieu. Asal ngadege benyana sora azan Allahu akbar. Cak arut-marut angel keneh ieu. Aya keneh nu azan cak keneh. Lamun ka ngadenge kieu mah nyana haleluya. Ha, tere kiamat ye cak keneh ieu. Tah eta nyana asal ngadenge suara azan sedih, lain sedih naon angel keneh berarti ka kiamat. Asal ngadenge kerusakan nya nama bunga berarti stereh ka kiamat. Tah bangsa ngadenge Lutfi Hasan korupsi bunga nya nama tereh kiamat asana ye negara cek dian. Nah bangun ngadenge yang subur bunga nya nama tereh kiamat cenah negara ye. Eta lah jadinya nama milih disiksa di dunia engke kiamat nya nama selesai surga deui biasa. Jang contoh urang. Oh, ieu ge ieu. Nek nyaritakeun ieu maksudna ieu eta jalema nu ngabunuh maning disiksa di dunia dipaehan. Apakah maning engke dikerebek-kerebekkeun di neraka ribuan tahun tinggal sakitu doang. Pilih. Nu mabok baheula teh kemudian ku ari inget Gusti abdi teh baheula mabok. Nu zina ku ari kakarak duh ilu pangajian orenganan kabair ieu teh tinggal nyana ngangsongkeun deui ka pamarentah. Datang ke kecamatan pagi Pak Camat pagi mau ngurusin tanah ya bukan mau ngurusin apa ini? Saya dulu pernah zina Pak Camat, jadi sekarang saya mau tobat. Nah ini saya serahkan diri saya kepada Pak Camat, terserah hukumnya mau bagaimana. Cek Camat, aingnya pernah sekali. Atuh sarua cenah aing ieu. Wah, teu beres di Indonesia mah sebab undang-undangna. Dek datang ka camat, dek datang ka bupati, undang-undangna jelema zina kudu dikumahakeun. Malah mamantes zina
kemudian bapak teh serangan dibawa ku ari Kapolsek, kemudian disidang. Neng ya, neng dizinaannya mohon dizinaannya dipaksa apa seneng? Habis seneng. Oh iya seneng sama seneng. Ya udah pulang. Geus beres. Di Indonesia mun seneng sama seneng sarua aja di Uni Soviet beres. Satu sama, satu rasa, satu geus pokona mah sahiji rasa. Asal ieu seneng geus beres. Eta hukum di Indonesia babari jasa. Babari jasa geus teu kudu hese ngangan hukum. Asal sarua pada seneng selesai. Engke ieu beuteung ieu ku ngagedean tenang aya kakak atuh kalem bae sih. Jeung moal dikamamanakeun. Urang kolotkeun bae heula tuh beres. Kalapa ge kurang kolot bagus. Kunaon kakalapanya nah. Tuh ya, jadi itu selesai. Dia ke mana tuh? Nu mabok, ndek laporan ke mana jatuh selesai nu zina, ndek laporan ke mana jatuh selesai nu maling, penyelesaian aja lain sesuai dengan aturan-aturan Al-Qur'an. Kudu kumata padahal di Indonesia paling datang ka kiai, cerik nyana. Kunaon di cerik? Aduh cenah abdi loba dosa. Loba dosa sih cerik ka aing. Hah, itu cenah kudu kumaha kudu izat suara sia tuh. Cenah kiai kos gitu ih pokokna sabodo sih aing ngomong ka bawa keciwit ke bawah daging ulah gitu kiai kula deuk tobat aya geus lobakeun maca istighfar cukup menjadi istighfar cukup mungkin di akhirat kula disiksa teh kumaha Allah yo atuh aing pangeran lain naon lain ditanya cukup henteu lah tuh jawab keputusan lagi di Indonesia mah tungan dilobakeun istighfar insya Allah geus teu baheula kungsi mabok kungsi judi kungsi zina geus bae kuari maja eueuh undang-undangna di negara kuari mah geus lobakeun istighfar bae ka Gusti Allah mentah hampura loba jelema nu baheula zararina kok diangkat jadi wali loba garong diangkat jadi wali anu ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir baheula jara di wali kabeh ye sugan bae atuh garong-garong di urang ge jara di wali engke atuh ka ditu oh tah cak nyana oh cak nu henteu maling teh hayang jadi wali mah kudu ngagarong heula horeng starolol jasa Masya Allah lobakeunlah istighfar ka Gusti Allah subhanahu astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi atawa nu biasa kurang dibaca pada salat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atawa astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat pilih geus nu loba dosa mah geus eta bae geus istighfar wa muhammadatun fil qata'i zaid ngabunuh ki Umar motif pembunuhanana kasalahan ai sugan teh mah eta teh kebo bayangan kebo kunyana diserampang ternyata horenganan kena kana bayangan kebo barang dideuleu lain kebo horeng ki Umar ngagelepek paeh di dinya kene sebab disikat make ruyung kalapa waduh paeh kasalahan Naya mah bagi 5 disebut mukhafafah Isruna bintu Maghad 20 Unta bintu Maghad wa kaza kitu kene 20 Banatul Labun 40 berarti wa Banu Labun jeung Banu Labun 40 60 wa Iqaq 20 80 wa Jazaun jeung konta jaza 20 jadi 20 bagi 5 fa in qatala khata'an fi harami Makkah kumaha lamun ngabunuhna di Mekah nah iya
Pain qatala Kizaid ngabunuh cuman ngabunuhna kasalahan ngabunuhna di tanah Mekah. Kizaid maghrib ka lapangan kadeuleu ku Kizaid lulumpatan pajar uncal diserampang ku Kizaid teh orenganan ternyata Ki Umar geus kagolepak ka nyahoan. Weh Ki Umar ieu mah orenganan. Masya Allah Haji Umar mut pae Haji Umar cek mah kesalahan ngan di Mekah kan beda lantaran tanah Mekah majeng urang lain deui sebab tanah Mekah mah tanah haram nu dimuliakeun langsung ku Gusti Allah. Urang lamun salat sarakaat ge eta teh bakalna dibayarna 100.000 rakaat. Coba sarakaat bayar 100.000 rakaat. Lamun urang di ditu 40 poe di Mekahna atau di Mekahna sabulan mehelanan sabaraha kali sholat jutaan rakaat cukup datang ke Indonesia teu kudu salat datang ke akhir hayatnya nangis loba tolol teh jelema anu kos kitu mah teu kudu salat kitu geus loba di Mekah sarakaat ge ngabanding 100.000 cukup datang ka pae aing aya nu kos kitu teh jelema teh ku dating teh sing hartikeunana tilok ngaji tuh mah jelema teh. Nah ieu mah kumuliana Mekah hiji nilena sarua jeung 100.000 berarti urang 1.000 sodaqoh sarua jeung sabaraha 1.000 sarua jeung sara mun saperak sarua jeung 100.000 lamun 100.000 sarua jeung itu mah tuh Gusti mah kalkulator gede jasa ganjaranna Masya Allah tah ieu ge ieu Kizaid ngabunuh Ki Umar motif pembunuhanna teh adalah kesalahan nu kuduna mah kapantar geus bagi limatur ditajil sampai setahun pembayaran ge masalah ke sampai 2 tahun ge masalah kulantaran di tanah haram Mekah nu mulia maka dikenakeun bakalna idiat musallasah berarti diat mughalladah bagi 3 bayar hari tak kene teu meunang diungkangke atawa ngabunuhna di Asyhurul Hurum bulan nu dimuliakeun ku Gusti Allah saking mulyana teu meunang ngayakeun gontok-gontokan peperangan. Asyhurul Hurum aya 4 hiji bulan Zulqa'dah hafid 2 bulan Zulhijjah bulan haji 3 bulan Muharram 4 bulan Rajab di 4 bulan eta mah teu meunang ngayakeun gontok-gontokan jeung peperangan lantaran bulan anu mulya Ki Zaid ngabunuh di bulan Rajab misalna. Nah ieu mah kaceun teuing nyana kasalahan ngabunuhna tetep musalasah mughalladah bae kabawa ku mulyana bulan Rajab. Masyaallah mantak di bulan Rajab teh lain lalaga Rajab teh geus dibahas pan ku urang teh mandak sanajan teu puasa asa puasa bae tenang perasaannya na cak nu teu puasa pugu bener jadegna asa puasa bae atawa qatalam muhriman zarahmin mahraman zaramin ngabunuh mahram aya patula patali kitu rahmi ngabunuh anak kasalahan ngabunuh emak kasalahan ngabunuh bapak kasalahan ye ngabunuh nu sejen kasalahan na ye tetep bae lantaran termasuk kana mulya ieu musallasatun mughalladah wal khata'u wallahu a'lam bissawab.